Nah, ieu orang keur carita masalah nurut ka parentah Allah, ngajauhan larangan. Allah janji setia teh sami'na wa ata'na, abdi nguping abdi nurut. Eta eusina teh nurut teh hartina fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma tuhibbu wa tukrim wa mimma nuhibbu wa nukrim. Naon nu diparentahkeun ku Gusti abdi bade ngalaksanakeun, nu dilarang ku Gusti deuk resep bade dijauhan ku abdi. Etalah sami'na wa ata'. Wattaqullah sing sarieun maraneh kabeh ka Gusti Allah. Dina janji-janji ka Gusti Allah nu geus dijelaskeun di payuneun Rasulullah dengan bahasa sami'na wa ata'na. Kade ulah dibubar janji Allah teh lantaran innallaha alimum bizatis sudur. Sanyana Allah maha uninga kana eusi nu aya di jero hate. Cacak-cacak jero hate kanyahoan ku Gusti Allah atuh pabigoiri ma'aula nyahona Allah kasalian jero hate mah leuwih utama. Artina anu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah boro-boro nanaon jero hate urang ge kanyahoan bae ku Gusti Allah. Urang kuari diuk di dieu hate urang keur ngadengekeun ngaji Allah nyahoeun Allah ngupingkeun. Urang kuari teh geus geuleuan jembe lantaran di SMS ku kaboga urang di pengkolan nyahoeun Allah mah. Urang boga janji mantes ngaji deuk ondangan Allah mah nyahoeun jasa. Aya jelema datangna ka dieu teh deuk nuturkeun nasihat kiai, cek kiai nu bagus cokot nu jore mah atuh tinggalkeun. Datang ka dieu mawa sendal jepit, balik mawa sendal kulit. Nyahoeun Allah mah tah jero hate urang nyahoeun mantak urang main-main jeung Gusti Allah. Lantaran Allah mah innallaha alimun biwatus. Sanyana Allah maha uninga ka jero hate urang. Matak openan jero hati urang, openan ieu teh. Lamun urang nyeri mata, gegeraan ka dokter, urang nyeri ceuli, gegeraan ka dokter ka THT. Urang nyeri lambung, gegeraan ka dokter dalem, kemudian dan lain sebagainya nyeri teh ka dokter. Teu kunaon atuh aya jero hate urang hasud bae teu pernah datang ka kiai. Ieu hate hasud bae heran aing mah ieu. Si kiai eta budak-budak kok eta jadi loba nu ngaji na aing kolot-kolot nu ngaji sial meureunana diteluh ku aing panyakit eta nu kos kitu tah. Ieu kudu kumaha ieu hate ieu. Ketika urang ngaji, ketika urang naon aya hayang ka alemna kok lain ku nu nyieunna, endahan hayang ka alam ku makhlukna panyakit. Panyakit teh ria ngaranna. Ketika orang asa aing kagak aya di aing, ilmu aya di aing, segala aya di aing, penyakit hate ujub teh ngaranna. Dah, ku aing dibeli jeung hulu sia, takabur teh ngaranna. Eta penyakit-penyakit hate, Masya Allah ese luar biasa, ngaleungitkeunana. Babarian kena luka, bawa ka dokter panasilinan, langsung cageut. Tapi ieu penyakit hate mah baduh, riah hese jasa. Kemudian ujub, takabur, komo tama cinta dunia. Sedangkan penyakit pang gede-gedena adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kangjeng Nabi teh apaan bade ka masjid, Kangjeng Nabi bade ka masjid, aya prak di hareupeun masjid aya aki-aki make tungked kieu berudin luar biasa, bukna panjang, matana moncorong. Cek Kangjeng Nabi sanje kula iblis. Iblis teh ka mana iblis? Asup ka masjid tadi nama cukup terjadi ya itu tunu keur sare bae lamun kula asup besi udang emang kunaon mun nyana udang besi nganasehatan saking nama asal udang bae teu eureun-eureun ngaji bae nyana mah mantek nyana hees lah kajeun kula mah
malah suka masjid kusi ka udang ke. Itu loh nu sejen mah bodoh sama salatna ge teu bener dia. Ja pinter dia blis. Katanya Nabi buat tukulat teh profesional. Takang Nabi kapangi jeung iblis ngobrol. Mantak besi isukan orang kapangi jeung aki-aki sing ade. Buah iblis jaga. Takang jeung Nabi iblis. Aya sabaraha rupa nu dipake karesep ku maneh ti makhluk Gusti jeung nu dipake ka bendu. Nu dipake karesep ku kula 15. Anu dipake ka bendu ge 15. Loba amat dibejakeun hiji-hijina. Ieu mah simpulna bae. Simpulna bae mah kula mah nu dipake karesep ku kula makhluk teh hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia bungpae eta teh modal kula mah. Modal kula mah jang ngagoda manusia teh sakitu bae hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia jeung bungpae eta bae modal kula mah. Tak ku Kangjeng Nabi dibejakeun ieu lah panyakit tupang berat-beratna hubud dunya wa karahiyatul maut. Numantak hubud dunya cinta dunia ieu adalah ra'su kulli khati'atin. Modal seluruh kejahatan cinta dunia. Cinta dunia teh modal seluruh kejahatan-kejahatan. Lantaran cinta dunia jahat mulai. Urang dek naiklah jadi bupati mulai kejahatan disebar. Karena cinta dunia tah. Kedudukan dunia, kemewahan dunia, apapun yang terjadi lantaran cinta dunia, lantaran urang cinta dunia, urang jadi pemborong. Batur geus menang de order, deketan ku urang bupati sogok baolna. Isaka cinta dunia teh kos kitu babagi geus, babagi. Eta teh rasukul khati'atin. Cinta dunia lantaran resep jasa ka awewe itu. Sanajan geus boga salaki, kumaha bacaran bodoh salakina. Cinta dunia rasukul khati'atin. Pokoknya beres ya ku cinta dunia mah. Ngawarung leletikan lantaran resep jasa kana dunia. Kurangan timbanganana. Sapoe ngurangan timbangan 1 kilo atau setengah kilo. Mun 10 tahun mejeuna jang ka neraka mah sakitu. Cinta dunia mah geus acak-acakan. Lantaran urang cinta jasa kana dunia ya cinta jasa kana dunia. Urang keur di pabrik, urang keur di kantor, urang keur di ladang, urang keur produksi sorangan. Berwira swasta, urang ke di warung, dor bae aya Adam, lantaran cinta dunia kagok urang. Ojol, salat anu bakal mau urang ka sorga jeung dunia nu hina. Cinta dunia mah bahaya jasa. Nomor kedua karahiyatul maut embung pae. Asa cinta dunia bage embung pae. Asa cinta dunia embung pae. Jelema teh anu mata hayang pae teh geus beak derat. Kada hayang pae. Beak derat ya, sawah geus dijual kabeh pake modal, ngejejes bae. Hutang sabelit hulu. Imah geus disegel. Pamajikan jeung anak balik ka bapana. Babaturan, nu datang kabeh. Deuk dahar, beas. Cek nanti mana baygonnya? Mulai baygon main geus. Mending bunuh diri bae. Saya eta lantaran geus jak derat kakarak hayang pae ge eta kos kitu tanya nama duniana geus eueuh. Dek kawin dibawa bebenena ku batur ka Lampung. Tinggalnya bae hak bae. Oh, di tangan ka dieu teu eueuh. Mulai kuari di imah ngalamun bae frustasi. Di babaturanana geus ngasehatan heuy dunia tas daun kelor atuh awe kos kitu ieu neangan ben oh deui aing ngan hiji-hijina sa dunia panggelis. Sri Kandi teh eta doang ini. Itu saya batas sia beuntakeun tuh deuleu tuh urang Brebes. Hideung jak gadang. Dibere urang mamana ge embung bae. Tah eta teh cinta jasa ka ditu ketika leupas tu itu na frustasi kakarak hayang pae. Jadi urusan dunia mah begitu salagi ku Allah dikocorkeun embung pae. Mbubah tailah banyak itu pang gede-gedena hubud dunia wa karahiyatul maut cinta dunia bung pae nu mantak urang kuari belajar ngajauhan dunia leuleut
tetangga abdi, dulur abdi, keluarga jeung sajabana nu sare teh haji teu hudang deui bisi aya di abdi hampura. Deureus takos kitu ge deureus. Deureus. Ulah asa aing bae ayo pokona mah aing usaha aya di aing, duit aya di aing, segala rupa aya di aing, asa moal paeh bae tah eta nu kos kitu sok setruk mah tah. Tah sing hade karohiatul maut. Numantak kita pakur urang teh kana kitu urusan akhirat mimiti di cabut nyawa datang ke jero kubur datang ke gedi udang genti kubur engke digiring ka ngasar inget-inget apa engke ditimbang amal jembatan Siratal Mustaqim supaya ngerenyet urang teh lamun camat inget kadinya moal korupsi. Bupati ingat kadinya, gubernur ingat kadinya, menteri ingat kadinya, presiden ingat kadinya, ketua-ketua partai ingat kadinya, moal kudu korupsi. Ieu mah dedengean teh pohara jasa. Di sudut itu sakitu miliar, sakitu triliun, di sudut itu sektor anu sakitu triliun, sakitu miliar. Masya Allah, eta duit urang geus teu kudu dicaritakeun lah. Ja ieu keur harariwangeun asana. Indonesia teh beak dicaraplokan ku nyala bae. Iya korupsi, itu korupsi, iya korupsi, ican aberes, iya korupsi deh, iya kuari ge ye, geus aya diteliti deh bae. Menurut penelitian aya 3 kasus anu buat deh jasa ngalewihan ti kasus anu kuari keur terjadi. Aya 3 kasus ngan anu non kitu ngaranna, anu neliti kasus eta kuari geus dibunuh. Geus diburu, mata kelulumpatan ka kiai mung bae sakana ye. Datang ke kula peneliti di bidang anu geus aya kasusna 3 leuwih ti batang etangan kula kuari keur dek dibunuh bae mantap lulumpatan bae geus dijadikeun timpong ti kantor ieu ka kantor ieu ti dieu ka dieu jadi kula mah kuari minta salamet bae ta eta teh kos kitu di Indonesia mah moal anggeus kajen kumaha ge ta eta teh luar biasa ku sabab naon teu inget ka jembatan Siratal Mustaqim lamun inget ka jembatan Siratal Mustaqim cara urang kabehan rep ngaji di dieu lain inget-inget teh emang urang ge udah hutang ieu sebenarnya mah nyilih bae ka dia besi aya di ditu tapi nu jelas lain justru urang teh keur menikmati ruhani urang iman coba urayan Al-Qur'an kumaha balik teh akan merenung oh horenganan kos kitu disederhanakeun cinta kana dunia teh tah ai modal mah digedean ngan disederhanakeun cinta kana dunia eta geus lumayan inget geus kabelah dituna karunya ka karyawan, kabelah dituna teu pati korupsi teh. Eta teh geus rada deureus. Mun teh mah nyana jadi pemerintah nu jujur atau setengah jujur atulah. Jujur jasa mah moal aya hese jasa. Kamari aya tah di Lampung deui datang, di Lampung. Nyana ge sarua deui. Dek dikajaksaankeun lantaran ngabongkar kasus korupsi. Cek nyana teh deuk kumaha atuh ieu lantaran ieu teh dibongkar teh maksudnya supaya jujur. Ternyata nyana sorangan nu ngomong ternyata sulit jasa yang nembongkeun kejujuran jeung keadilan di Indonesia. Jadi lain dua berarti teu jalalujur kabeh. Teu jalalujur kabeh ieu teh tah deuk datang ka iraha teu hirup ke jamal kebal di dunia mah. Huang heong naik mobil itu paeh. Nah ieu ye jembatan Siratal Mustaqim geus kadeuleu bae. Matak lamun sok ngaji mah sieun bae sieun. Sieun dek nimbang gula misalnya timbang gede dikurangan. Siratal Mustaqim masalah. Siratal Mustaqim dilempengkeun deui, lempeng kurangan deui, lempengkeun deui. Asa aya bae nu ngabisikan aya ngaji mah kitu tah. Aya ngaji mah asa aya bae di jero hate bisikan-bisikan teh dikurangan. Ye, naraka eta. Aduh, lempengkeun deui. Tungtungna mah angel kasuguh. 10 tahun aing dagang kieu-kieu bae gara-gara ngaji ye sebenarnya. Nah, kadeleuna mah di dunia mah bangun sederhana bae horenganan keur perang jeung nafsu. Maot bae ditimbang. Becak malaikat sia teh lain teu bisa ieu teh ngurangan timbangan. Tapi sia teh pansieun akibat ngaji bisikan di jero hate teh sia perang. Tah ku perang eta lah ieu timbangan teh jadi ngalobaan ka bagus. Salat sia teu pati bagus tapi perang dina timbangan tanya hojasa. Mantak cek Kangjeng Nabi lamun nyaho per harina ieu urang teh setiap urang ngalaksanakeun kahadean perang jeung nafsu eta teh nambahan timbangan bagus. Setiap urang per hari ngalaksanakeun maksiat eta teh nambahan timbangan goreng. Mun urang inget kadinya bae teh cek Kangjeng Nabi asana manusia bener kabeh. Nah iyalah urang teh ku sebab poho. Mantak si hade hate urang dideulekeun ku Gusti Allah ketika nimbang Allah nelekeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urang dideuleu
Bisa jasa orang-orangan timbangan. Bisa jasa orang teh korupsi timbangan. Itu kene waktu, itu kene di pemerintahan. Ieu teh hak batur sebenarnya mah bisa jasa ku aing. Da aing mah kepala pimprona dan lain sebagainya. Tah eta teh bisa, tapi Allah neulekeun tah berjuang urang ku sebab teu korupsi eta nu bakal nambahan timbangan kabagusan. Nemanta kalamun urang cicing di pemerintahan aja urang jujur, sorgana ka tiheula ka sorgana. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan di akhirat. Saat payung naon? Payung aras. Saha di antarana al-imamul adil. Tanggeulana ka sorga bari dipayungan ku aras Allah lurah nu jujur. RT nu jujur. Camat nu jujur. Atuh eta lurah teh gadadahan rakyatna. Hoi, Pak Haji. Ayo ka sorga. Rah, kok bisa tiheula? Aing mah pan jujur jadi lurahna. Beres aing mah. Matak deui aing mah diintegrasi na ieu ku malaikat, aing mah beres. Eta pan eta aya ieu amat. Yeu aras nyuhan aing. Jadi lurah tiheula ninggalkeun kiai jeung ustad. Kayak podol sero moal sana. Cerita Al-Imamul Adil, camat ninggalkeun rakyatna. Bupati ngadadahan rakyatna. Kok mau presiden mah diiring ku malaikat. Sabatun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan ku aras Allah. Di satu payung lantaran produksi payung, boro-boro produksi payung egal ge eueuh. Sepotek eueuh payung eueuh, sanu nyeun pabrik Korea lagi baralik ala lajur. Ka ieu tapi aya payung Allah. Tengetkeun ieu sab'atun yuzilluhumullah bakal dipayungan ku payung aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh, di poean nu boga payung kecuali Allah. Saha nu nomor kahiji al-imamul adil. Pait adil teh. Jadi pemimpin adil teh pait. Boro-boro di kelurahan, boro-boro di kecamatan, boro-boro di kabupaten. Jadi ustad ge, jadi ustad. Nyana kita ngabagikeun sholawat anu Pak, dikorupsi ku ustad. di Cikupang mah dikorupsi, kita dibagi ke dia ka ditu, dicekal ku nyana, diasukeun ka dieu. Aju ngarembet ka Cilongok we, aya di Cilongok ge hiji. Tapi Cilongok gandul lain di dieu. Eta korupsi mah jalan bae di mana ge. Ngabagikeun berkat gitu kayak biasa, nu ieu ka ditu, nu ieu ka dieu, kenca mah ka dieu. Kitu teh eta teh karena korupsi hese jasa yang jujur jeung adil teh. Nu mantat cirina jelema jujur jeung adil cakang jeung Nabi hiji bae. Naon? Dituturkeun ku umat eta jelema jujur. Lamun teu dituturkeun ku umat eta jelema teh jujur kajen ku kumaha. Kajen zahirna hebat, batinna teh jujur. Asal teu dituturkeun ku umat, mun kiai teh jujur, mun teu dituturkeun ku umatna. Lamun pemerintah teh jujur, sirina pas kitu bae. Nu mantak pang gede-gedena dosa imam anu teu dipake karesep ku makmum. Lamun aya hiji imam makmum tersebut eta teh jujur jero hatena, mending ulah jadi imam. Haram jadi imamna ceuk ahli tasawuf. Sanajan babacaanna bagus, makmum armungeun di imaman ku eta mending ulah jadi imam. Eta teh kos kitu teh nandakeun batinna teh teu bagus, urang teu bisa nyeleukeun batinna da lain wali. Tapi aya cirina cekang jeung Nabi asal imam dipake karesep ku makmum eta jujur. Asal imam teh dipake karesep ku makmum eta adalah teu jujur. Ta ieu teh imamul adil, ieu yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. Dan mentek ge sing hade wattaqullah kudu sieun maraneh kabeh ka Allah lantaran Allah mah innallaha alimum bizatis sudur. Allah nyahueun ka jero hate urang, cacakan ka jero hate nyaho atuh komo di luarin hate mah mata urang neuleuh awewe atuh urang ge nyaho atuh komo Allah. Babaturan urang ge nyahoeun babaturan mata sia tolol. Ulah ku Allah ku babaturan bae dideuleukeun. Sia jelalatan mata-mata. Itu berarti sih lain gitu ya asana beda jeung nu di imah. Eta batak bae ge mata. Ieu naon karang-karangna tual toe curug urang. Tual toe. Justru ada unu nyahoeun gitu. Allah nyahoeun. Boro-boro Allah babaturan ge nyahoeun. Tapi hate bapan babaturan mah teu nyahoeun. Malaikat teu nyahoeun ka jero hate malaikat. Malaikat teu nyahoeun ka jero hate iwal hiji. Allah Subhanahu wa ta'ala mantak engke di akhirat aya nu ditimbang amal kaget deun jasa malaikat. Bagus jasa. Datang ka ieu kabagusan eta teh mentong. Kontreng.
malaikat itu haramat bagus. Bareng di dulu sholatnya jangan zuhur doang, palingnya make sunah ge biasa-biasa bae. Penting tahajud jangan 2 rakaat. Suratna mah kos gitu, sodakona jangan saeutik jasa. Hajina gitu kene. Ya ieu mah saeutik ieu tulisanna tapi barang ditimbang kontreng. Beak kabeh adak tadi mun aya kene mah ka dieu tah. Ih hebat amat ieu. Amal naon ieu usul ka Gusti Allah Gusti. Ja'ai dina buku nama malaikat hafazoh ya kencakatuhu raqib jeung atid eta teh aya ngan sakit kitu jangan sakit ieu amal nu mau bagus cak Allah sia mah teu nyaho malaikat nyana pernapasna selalu zikir ka aing sia teu nyaho hu Allah lempangna Allah diukna Allah inget ka aing selalu sia nu nyaho mantak geus tah sorgakeun. Malaikat ge kageteun teu jauh lantaran malaikat mah ngan saukur nulisan ge aing ngaji tulisan. Mata deuleu awe tulis. Eta we kos kitu tah. Balik ngaji nyana teu boncengan aya rangdang ora dibonceng. Tadi tulis aku malaikat aya tah. Aya ke janji eta minggu hareup janjian atuh. Teh biasa teh aki-aki ongkoh kitu ongkoh ditolol aki-aki. Kok cenah kieu nyahoan bae aing nyaho deui jabikangna bebeja ka aing. Balik ngaji di Bonteng cenah ku Ki Haji. Ki Haji ada orang mana? Eta dirahasiakeun. Aduh, masyaallah. Tah ieu siga deui Allah mah nyahoeun jasa ka jero hate urang. Nu matak pabisa-bisa geura ngulinkeun hate mah urang pabisa-bisa. Abeh begitu ditimbang tah urang teh bagus. Hasud teh hasud urusan hate. Salat mah bagus, zakat mah bagus, tapi orang boga hasud tep jadi jore jasa. Rugi jasa pada tertabat Quran mah sababaraha kali tapi hasud. Ngarusak kana segala rupa. Lantaran ria tuh ditul amal. Hasud tuh ditul amal. Ngalebur kana amal. Urang boga ria, amal hancur. Urang boga hasud, amal hancur. Maca Quran tinggal maca Quran dikiaikeun tinggal dikiaikeun tapi di jero hate urang aya hasud jeung aya riaan tah eta nu bakal ngarusak mah cak malaikat sakieu bagusna ieu amal zahirna mah syariatna bapan ieu jore Gusti aya naonan ieu hatena hasud nyana teu rapih jeung kiai deui nyana mun aya kiai anu embung nyana mah di riungan teh hayang aing mah kabangi jeung kiai eta mah geus embung mah aing pokona mah datang ka paeh tah eta teh naon teh hikdu tah penyakit eta tah penyakit eta nu teu leungit datang ka bawah pae nu mantak ge maningan ngadoa ka Gusti abdi mah maot teh hayang ulah aya ria Gusti cabut ieu ria Gusti paeh mah abdi hayang ulah aya hasud atuh menta ka Gusti Allah ieu aya naon jero hate hasud bae ieu aya naon ujub bae ieu aya naonan jero hate Gusti menta ka Gusti atuh sebab jelema hasud mah beda kadeleuna hasem mun kapanggih teh alabatan tai ucing hasem hasud hasud eta. Ih, sanajan udang-udangna gede, sanajan nyana teh hebat jasa amalna, jelema hasud mah katara bae. Katara lantaran aya korena, tak eta ditimbang amal, sakitu hebatna nyana. Jadi kiai mun kiai teh mah, jadi pamimpin mun pamimpin teh mah, jadi kokolot mun kokolot teh mah, aya bae hasud, timbang. Eta amalna lebur kabeh neraka. Nauzubillah min dari ya hate kan mantak aya we metodena cara ngabersihan hate urusana ruhani ieulah ahli batin disebut ahli tasawuf nu norekat tasawuf doang teu norekat paring bisa ngaharamkeun sapeker jelema tasawuf doang teu norekat haram teu sapeker haram sapalaman jeung nu make sapeker haram mun aya masjid aya sapekeran ulah salat di dinya kitab mana nu nitah kos kitu tolol kaitan ngaranna tasawuf eje nu kos kitu. Teu boga guru teh tasawuf kos kitu mah teu boga guru nu ngaharam-haramkeun sapeker eueuh ti ditu da sama sekali. Urusan tasawuf urusan masing-masing. Lamun dek make syariat atuh meureunnanan kudu make dalil syar'i. Sedangkan dalil syar'i mah sapira alat mah kumaha malutna. Lamun dibawa ka ilmu tasawuf urusanna masing-masing pribadi. Jadi jalan atuh kos kitu mah. Jang diharamkeun jalan naon bedana sapeker mah jeung kacamata naon bedana jeung mobil naon bedana jeung bakiak naon bedana jeung golok kitu bae tah geus lamun teh mah jelema tasawuf teu norekat bakal ngaharamkeun sapeker haram cak ngana teh atuh eta di Mekah make sapeker hese teh kos kitu ngantak membus eta paling kos kitu asal aya masih ada sapekeran haram budak kadinya kecuali ngiuhan pakai hees naon
pantolo eta kos gitu. Jadi keluar tina aturanana tah lamun nasawuf bari torek sebab tasawuf mah baju. Torek kateruhna kakarak didinya bakal utar atur ngatur make latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhbal, latifatul nafas, latifatul qalb. Tina latifatul qalbi teh di dieu teh aya panyakit di dieu teh tah. Tina latifatul ruh sarua bae. Tina latifatul sir sarua bae, latifatul akhbal, khofi dan lain sebagainya. Lamun teh anda pun bujal kaluhur ka dieu karena latifatun nafsi. Eta teh latifatun nafsi teh nafsul ammaratu bisu. Panyakitna teh eta aya sabaraha? Hiji bukhlu, dua hasud, tilu ria, opat ujub. Eta teh ti dieu kaluhur ka dieu. Al bukhlu al hirsu wal hasud wajah wal kibru terus wal godob teh ti dieu. Eta ngarahan eta bae ge terus kurang dizikiran teh kebal plas bae urang ngeunaheun masyaallah nikmat plong bae neuleuh jelema teh damai bae urusan pagaweannya damai bae kecuali keur nganasehatan kapanggih jeung jawara sasalaman beuh hangat jeung jawara kapanggih jeung pamarentah nu kosop korupsi pelukan sarua jeung pamalingan ge pelukan urusan maling urusan nyana urusan kemanusiaan mah nyana jelema urang jelema nyana diciptakeun ku Allah urang diciptakeun ku Allah iya tuh biasa bae ulah kieu kapanggih jeung jawara tata tasawufan tah nu kitu teh tata tasawufan teu bisaeun tah ngulinkeun batinna teu bisaeun kapanggih jeung camat haram aing mah kudu sasalaman jeung camat mah Inet sia cabat ka ditu. Teu beres sia mah. Eta can bisaeun ngajina kos kitu mah. Kuduna kumaha? Camat sia dia. Salaman. Alhamdulillah. Kumaha kaayaan deui camat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha ieu kauntungan aya rada korupsi kiai? Alhamdulillah. Teruskeun mat. Urusan sia tah mah sia. Mun aya leuwihna bakal dieu we mat cik mah. Oke, Golkar tong kos kitu mah. Jadi biasa bae urusan kemanusiaan biasa gerage Kangjeng Nabi jeung kafir kitu Kangjeng Nabi jeung musyrikin kitu Kangjeng Nabi jeung ahli-ahli na kitu jeung sajaban biasa bae ta eta teh naon bersih batinna lantaran urusan balik urusannya masing-masing nu penting urang bagus nu mentak selalu hangat bae jeung sasahage lamun jelema nasawuf teu norekat kakarak api lain bae kakarak aya nu make samping kehandap teuing bae. Guys. Samping kehandap teuing tah. Haram sia. Mau ditari mah sia ku bumi. Cara aing ye, tah dibitis PKS ye. Eta tasawuf lah kos kitu teh teu ngaji nu kos kitu. Janggot. Sunah Nabi ulah sok aja dikeun NU teh bleon tah NU teh make janggot tah. PKS deui bae pan eta. Tata cagekan lain kitu lamun lain keur ngaji mah biasa bae sih ke mun keur ngaji bejakeun fadilah-fadilahna saat mana urang ngabejakeun kitu mah keur amprok nah ye contohan ye ku aing ye tuh calana aing mah kadeuleu jadi samping ka luhur calana ka handap kadeuleu ieu disebutna cala patul muin ye kos ye si hayang nyaho mah tah ieu teh urusan Kangjeng Nabi jawab ku urang lantaran calanana ku ari dipake ku si Mbak aing beusi akur jata teh calana santri ku ari mah dipake ku si Mbak setengah tuur teh eta teh tak urang teh teu meunang cegekan kitu lalauna saat mana urang teh mun keur ngaji sadaek mah keur ngaji mah bejakeun kitu mah keur muasarah biasa-biasa bae urang sasalaman ditarik kurang emang sok maca kapekar haram bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar cabok-cabok kieu kos kitu ieu bisaeun tah mah kieu kos kitu mah geus ulah dionang ngariung kieu kos kitu mah ulah dionang ngariung ieu teh hayang ieu sakalian teh hayang dionang habak eta teh dionang-onang mentanyana ieu Ini hade wattaqullah ngan urusan batin mah kudu di tempat-tempat tertentu, kudu saat-saat tertentu. Ngan ieu mah ngabejakeun doang innallaha alimum bizatis lalaunan urang kuari bae. Jadi henteu kitu make secara praktis, secara umum bae urang babarengan. Lamun secara praktis berarti urang kudu siap segala rupana. Artinya siap ninggalkeun dunia lalaunan menuju kejernihan batin. Tuh, mulai kurang diopenan.
terus diuk lain sadiuk-diukna, lempang lain salempang-lempangna. Hudang ti peuting tapakur lain satapakur-tapakurna. Ngan jeung Allah bae ngobrol teh ngulinkeun batin. Engke dibere ku Gusti Allah faed. Kabelah dituna aya terasa lain deui kok aya ngeunaheun. Eta urusan Allah. Kabelah dituna ngeunaheun jasa ngeunaheun geus caritakeun nikmatna batin teh iwal ti ahli batin. Nyaritakeun ngeunahna salat iwal ti ahli Allah anu geus bersih batinna. Kitulah ialah innallaha alimum bizatus sudur ku ayana Allah uningaeun kana jero hate urang maka yu urang babarengan urang pada ngabersihan hate di mana bae posisi urang boh jadi santri boh jadi ustad boh jadi kiai atawa urang teh jadi pemerintah atau jadi petani atau jadi pedagang kumna bae urang babarengan bersihan hate lantaran anu bisa nyalametkeun urang asup ka sorga mah adalah bersih hate. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam.